erek meuli bubuahan dan boga duit kan 2.000. Ai teu meuli pirakun nyolong deui teh. Hari kudu ka mana ya euy neangan ka saha ieu hayang meuli dirujakeun meneh hayang si kakak ka mana ya teh nya aing mah da hujan hujan aya lancuk urang ngadoresakeun pisannya neangan si kakak nyong aya nahang deui nya udah hamar ngajakin urang mah telepon we nih kudu diteteangan aya lancuk urang ngadoresakeun anu teh bah hujan kucurut urang teh geus-gering mah angger we dah aing itu teh hanya sok teparuh nih saya emang tuh kumaha tuh nya ning balik jauh tuh tidak apa halnya ini saja tanya tuh emeh oi ih si tele mah sok kadak-kadak goblok gerak kasiri aya meh ih apa sih kakak tuh nyai deui naon sih ih kadang nanyakeun si kakak pangitu ih emang orang ngasuh hantu tepan lain mana emang sok papanggil jeung jalma biasana teu papanggih can papanggih jeung sasaha enggak aing mah coba itu lancuk urang neneangan gerak rek itu geus sekolah bak darungguan anak itu arek ka kota cenah arek nonton ronggeng nongkon haun oh ya kieu zaman 2000 sabaraha aya keneh ronggeng teu nyaho aya tapi ada emeh ge hayang tapi ada moal amal milu da emeh merek nangan rujakeun ya ih atuh urang bantuan neangan si kakak yuk moal emeh merek nangan rujakeun hayang rujak teu kuat da urang teh bisa dicarekan ku lancuk urang gerak masalahnya aing jadi mama wabi itu mah masuk kitu tah sok hayang we papasean jeung urang teh menimbungsan akur ka erek ngalabuan usaha nyayang milu engke dianteur ayo kieu milu lajang emeh ayeuna neangan rujakeun engke bari neangan si kakak got neangan si kakak bari neangan rujakeun arek kira maksa-maksa saat tadi nu nyai nu dititana sak da sok anu geus waras maneh mah atara waras manehanana nu maksa-maksa ih atuh geus hayu geura anteur aing neangan rujakeun nu maksa-maksa wae emeh gulusan aing mah bari rujak ih bodoh ieu manyun amit-amit sabodo teuing masih embung ogenan tapi lumayan euy ek dikutiplak titah ngarendos cenah mah pan ngeunah eta anana arek diolo nyi hai yeuh dieu milu mah yuk ka mana ngarujak yuk ambung ih geuwat engke cuang di eta neangan si kakak ame milu ka neangan si kakaknya udah di eta neangan si kakak yuk milu yuk sok geuat engke cuang neangan si kakak geuat arek milu moal ayo atuh tapi engke urang anter ieu neangan si kakaknya sugan kepanggih eta oge urang dah hayang ngalotet ya bae cong ai panjang sok nah pangarujakeun heuh ya gampang eta mah asal aya we rujakeun urang boga duit 2.000 banyak nyolong sabare urang nyolongkan usaha tuh aya nu di sisi jalan semasuk ngerak tapi katang maningkeun ulah nyolong pada tuman eta mah tapi da bae we kapepet mah tapi lain tuman ieu ulah oh iya we 2.000 samenang-menang sing menang buah sing menang nanas sing menang naon deui ponteng sing menang tarasi sing menang cengkeh asem icepan tukang dagangna ya tuh bogohan ieu kowe jang emeh ku aing bejakeun ka si Antonio ulah lah moal buah dameh tuh tukang nuliin buah-buahan emang itu naon sih neangan si kakak mah riuh maneh mah aya ih kali tuh lanceuk urang geus ngaradago tuh sakual bak cenah dek aja ka kota arek ka imah Mang Baron tadi teh arek neang ponaeun nyaon haon poho deui aing teh nyoba jedor nyoronggeng nyaon haon lah nu karitu pokona mah kalau kesenian zaman baheula teh ning meh kan cenah urang Sunda mah kudu dieun tuh anu rujak teh ka mana eta 2.000 aing kudu menang sagala urang mah tadi teu paham satu hayu buru urang teh puan sawo teh neangan sawo cenah aya kitu euy sawo teh aing ngadon labu aduh anjrit ya tulung euy ketulunan banget ya mah mana itu tuh
baru dah ngajakan iya aya ronggeng jadi tuh Di mana? di mana di dayeuh meureun. Dah ya. Heeh, Ih. Mang UHG melu tuh Mang naon teh. Ari lu kumaha mah sakolbak? Ih, hayu atuh. Tapi ning asa lobaan pisan. Iya, Bang. Si Nyai ge milu, Ah. milu di. Ada Ih, hayu atuh. Orang kayak hayang diajar kumaha lamun urang teh ngibing. Kumaha ngibingna urang teh bisa. kemari tuh, target nggak pikiran ya ta. Kumaha? Pikiran. Kumaha kikiran? Heeh, jangan pikiran nunggu. Ngarepkeun paharep-harepkeun awewe nu geuli. Heeh. Euy, Bos. Kumaha? Heeh, gitu be. Tapi asa resep euy. Ih, besok ayu si Nyai ge milu, Tadi si Eme, si Jem milu. ih ning lobaan euy rame euy. Apaan? Ya. Sakolbak kan? Ayo tuh lah. Heeh, Kayak gampang lah jeung nyawer mah urang ngarecehkeun heula lah. Kayak geus ngaget teh. atuh. Ya, ya, Bang, Naon? ada nu teh? Naon? Aya anu ieu. Ternyata tulung. Ini geus suara nu ngerek-ngek gitu euy suara naon? Sawau sarana ieu. Mana? Mang Agung tuh Astagfirullah kunaon atuh? Kolot. Ah, ding kolotnya. Geus yuk. Baik pisan. Berat pisan di kolot teh. Ieu mah anjing. Berat ku dosa. Itu jangan naon. Tapi jangan pulang kurang itu kan cenarek itu nonton ronggeng buruk. Kolot serunya ya lu. Lewat ya cenarek nonton ronggeng itu bisa dapat kolbak tidak jadi. Terus. Ayo. Tinggal tuh. Mantap gerak. Itu selamat. Alasan diberen ieu nya lain mamaku aing ka imah. Aduh.